gasok majud narajangna siah guntaraan kintamanian gunakeun jurus ampuhan ngejeng manarajang anu hebrat lamunan beungner mah maneh duaan mampuhan rubuhkeun ngaing sia napina ngentong kaduhungan sia golobog lamunan nganeh duaan surua kawasi sarikitan ngejeng si Purabayaan gasok gancang majut narajangan sia jangkar kehedan si berewek nyengledan Nyai Kintamani anu geus saga diri pikeun maju narajang neuceup seukeut ka si Banteng Wulung terus nyarita maneh geus sabar hayang ditarajang Banteng Wulung ayeuna aing bakal maju narajang kikutina si laing kudu siap-siap sia pikeun nahan panarajang aing heya Jurelat cilung Nyai Kintamani maju narajang dituturkeun ku Guntara anu ngajurelat marengan panarangjangna Kintamani sabetan pedangnya Kintamani ngarah kana beuteung lawan tapi si Banteng Wulung teu kapalingan gerak harita gancang lakis pedang lawan kuruyung gedena satiuk bentang koleweng pedang Nyai Kintamani ngoleweng kagigir mangsa bantrok jeung ruyung gedena si Banteng Wulung datang panarajang Guntara anu ngagunakeun tapak naga sakti ningali datangna panarajang anu jilawan si Banteng Wulung ngababukeun ruyung gedena kana dengan katuna Guntara tapi Guntara gancang narik panarajangna tumikeun mun tulang leungeunna tepi ka ramuk ku babukan si Banteng Wulung wuksat Guntara narik panarajangna bari dampal leungeun anu kencan narajang kana beuteung lawan tapi si Banteng Wulung ngagilirkeun badanna kagigir ngajadikeun panarajang leungeun kenca Guntara ngeplos teu kena kana sasaran syauhiuk hilap plos panarajang Guntara teu kena kana sasaran meh bareng jeung ngeplosna panarajang Guntara datang sabetan pedang Nyai Kintamani anu ngarah kana cangkengna si Banteng Wulung paroka aya si Banteng Wulung ge gancang nakis pedang lawan kuruyung gedena syuhyut barasat satsiusuk bentang koleweng pedang Nyai Kintamani oleweng kagigir kajleng si Banteng Wulung ngagajleng katukangan badan lawan samemeh Nyai Kintamani bisa ngabalikeun badanna ka tukang harita si Banteng Wulung geus ngabebukeun ruyung gedena kana tonggong Nyai Kintamani wukyuk sebrot ngomong aing beunang nyeri setan duh Nyai Kintamani ngageronahan ka nyeri ngajung ka rubuh Guntara anu rek nyusu tepus ku panarajang susulan harita jadi kana gerakanana sabab kagetan ningali Nyai Kintamani rubuh dina kaayaan leuseuh beakeun tanaga Guntara mundur ka tukang sababaraha rengkah bari terus mancuhkeun di tangtunganana ningali nuji lawan mundur si Banteng Wulung terus nyarita wah kuneon Guntaraan ngalah kamunduran sajangkar kehedan maneh masih nanggoge kagetnya
ningali si kintamani rubuhan katingali ku ngaing mah maneh ngaya perasaan isinan hartina maneh geunggeus henteu sanggupan neruskeun narungna cobra sia ngare kumaha maneh ngayeuna guntaraan si blekok kujubaran Guntara sok sanajan geus kaentepan ku perasaan sentar tapi manehna geus kagok aso sarta boga harga diri sabab lamun nepikeun ka henteu nuliskeun talungna mah Guntara nyumputkeun ka kagetna bari netep seukeut kasih banteng ulung terus nyarita si lain memang hebat oge banteng ulung sabab si lain geus bisa ngarubuhkeun kintamani tapi dewek montong disarwakeun jeung si kintamani deui sia dewek masih kene sanggup pikeun neruskeun ieu tarung mangka si lain bakal dirubuhkeun ku dewek wah kawas nu heueus sia golobog seuri ni teu matut sia da kitu seuma kawas lain simaan maneh teh ngomongan neon guntaraan make ngejeng bakal mampuhan ngeta mah sarua we jeung ngimpian ngimpian nganu moal jadi kang nyataan sia blekok kujubaran anu mantra ku ngaing bakal sarua ngejeng si kintamanian ku ngaing mah sia dipengkoran sia ngurang ajaran kumaha ngarti henteu sia ha golobog kurang ajaran Guntara nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkas tapak laga sakti harita Guntara bari ngabangun pasangan jurus pamungkasna terus nyarita ka si banteng ulung si lain anu bakal kakiliran kapeunangan ku panajang dewek mangkelu kawas si lain memang bakal terus jadi gangguan anu matak si lain anu bakal kakiliran kapeunangan ku panajang dewek mangkelu kawas si lain memang bakal terus jadi gangguan anu matak si lain kudu diponaran sia sakedeung deui bakal modar sia kurang ajar tada sia jurus pamungkas tapak naga sakti anu nepikeun ka kayu ari eueuh layana lewat culung Guntara maju narajang ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna sarta dibantuan kedua makhluk gaib anu nyanding kana warugana muka eta kakuatan panajang Guntara teh kawilang ngabahayakeun pikeun anu jilawan tapi kaayaan si banteng ulung anu senjata ruyung gedena geus dieusian ku si rawing teh harita katingali si banteng ulung langsung mapak datangna panajang lawan ku babukan ruyung gedena nu dipake ngahantem sapasang leungeun lawan anu rek nibankeun panalajangna ka si banteng ulung samemeh panajang Guntara keuna kana sasaran harita ruyung gedena si banteng ulung babukanana ngahantem kana leungeun katuhna Guntara puguh we Guntara kageteun gancang Guntara ngagajeng loncat ka tukang nyingkahan babukan ruyung gedena si banteng ulung wah
Leon ngalakah loncatan ka tukang ngalangu pasya guntaraan. Muduna lamunan mangneh bener-bener jagro. Bangkal kuatan di ngadu ngejeng rujung aing sakolopok. Nete lamaneh teh letik burihan geningan guntaraan. Mun kitu mah atuh mendingan ngeungeus we maneh teh munduran. Ngentong maksakeun narung. Hari kitu mah di dinya teh sagolobok meureun sang lametan. Da kumaha oge sia. Tungtung lama si laing bakal ripuh sia ngaladenan kakuatan ngaing mah. Jadi mending munduran lah. Ngentong maksakeun maneh cek muring oge. Sok ngaku ngeleh we. Sok di dinya teh ngakukeun ngeleh kali tua sang lametan saguntaraan. Kudu gentle we sangirana geus teu naon teh geus teu mampu mah ngalawanan muring sia jangkar kehedan. Da geus kabaca tuh ku ngaing oge si laing teh ngesumar hemir sia teh. Guntara bari mancukeun tangtunganana bari ngatoreng hapanapasna mun deuli kasih banteng wulung bari nyalita. Si laing teu kudu nyacape ka manakarap sabanteng wulung. Naon anu dilakukeun ku dewe lain urusan si laing. Keur si Guntara cadu mundur haram dempak. Mun kudu ngaku eleh jajaten ku si laing banteng wulung. Wah, gentong liangan ngalasan ngalangu pak siah kolopokan. Make omonan kawas ngitu ngatut ngalangu pak saguntaraan. Kawas bebenyitan wae sangomong teh. Ngalumuguh mamaneh sieunannya kabenangan kruyungan ngaing. Ruyung aing teh komo kena kana hulu babatok mah bejat sia. Da katingali ku ngaing oge geus sumar hemil sagolobog. Kawas nu heueus yang ngagerem udah ngajaran da aing mah teu sentar teu sieun. Geus teu kudu loba batot banteng wulung. Leuwih hade tadah parajang dewek sia. Sok dek kumaha ngoge kita digoge pan geus siap di dieu mah sia teh. Lewat curung Guntara maju di Narajang. Masih ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Syauhiu sapasang dampalengan Guntara ngarah kana anggota badan lawan. Tapi Guntara kapaksa narik di panarajangna. Sabab bukan uyung gede si banteng wulung rek ngahantem dampalengan katuhuna. Harita katingali si banteng wulung ngagajeleng katukangan badan lawan. Kajadian saterusna samemeh Guntara bisa ngabalikeun badanna ka tukang. Harita babukan uyung gede si banteng wulung ngahantem kana tonggongna Guntara. Syuk, syuk ceprotes. Waduh. Tongong aing kabenangan. Waduh, walah nyeri aji. Tongong aing jeung karasa ngap kana dada asa jelek aji. Waduh, Guntara ngageronahan ka nyeri terus ngajungkar roboh dina kayaan leuseuh beakeun tanaga. Bari merhatikeun lawana anu geus dirubuhkeun. Harita si banteng wulung terus nyarita.
ngasok sia udangan guntaraan ulah kalawas bebenyitan sajangkar kehedan omonan we kawas luheueuhan karek benang ku babaukan sakali geus sakitu ripuhanana ceuk ngaing oge neon sagolobok lamunan maneh memang janggo ngejeng masih kene sanggupanan neruskeun narungna napi ngaing ngeungeus nyahoan kang kuatan makhluk gaiban nganu nyandingan kana warogaan geus kaluar anu mantrak maneh geus eueuh anu ngabantuan saguntaraan Kang sian denglo ngentong boroning maneh guntaraan sia kirungkingan bisa dingelehkeun ku ngaing anu mantrak maneh ngejeng anu sejenna ngentong nyarek cobra-cobra deui datangan ka kampung kang huripan jadi ngayeuna mah rangsakeun we akibratna naru ngalawanan aing saguntaraan bangsi keneh nguntungan ku ngaing hentre di modaran saguntaraan jangkar kehedan lamun keukeuh wae didinya sombong mas ya jeung maksakeun maneh ya diteleponan ku aing kakang DM dibawa kabarakan sia jelema bangkar warah kieu mah jelema sombong dasar si kehedan si beleko kujubaran kang rasa sia akibat wani gangguan ka ilemuran mah hakan sia golobogan geus kitu mah si Banteng Wulung terus muru ka tempat Narasanti jeung Sandika anu harita ngarasa kaget ningali kamampuan si Banteng Wulung anu geus mampu ngungkulan Aki Rungking jeung nu sejenna. Si Banteng Wulung geus tepi ka tempat Narasanti jeung Sandika harita katingali Rasanti nu leuwih teu heula nyarita ditujukeun ka si Banteng Wulung. Mang Anteng benar-benar hebat. Anteng ngerasa kaget karena kemampuan Mang Anteng anu di luar dugaan, malah Mang Anteng bisa nyaho karena keayaan si Guntara jeung anu sejenna mah anu geus dibantu ku kakuatan makhluk gaib anu geus nyanding kana warugana anu jadi teu ngartikeun anti mah saha anu ngabejaan ka Mang Anteng teh Mang. Wah mangsalah ngeta mah henteu penting rang santian mokona mah anu penting anu ngarek lakukeun kang jahatan kalemur ngurang Mang Anteng geus dingelehkeun Mang Anteng geus dijelaskeun bejaan teh datangna tina ngimpian itu tah ran santian Sandika milu mairan caritaan ditujukeun ka si Banteng Wulung ningali kamampuan Mang Anteng abdi mah jadi regreg kana hate mah sabab Mang Anteng anu ngawakilan pupuh lembur terus mampu ngungkulan jalma anu rek ngaganggu kana katangan kampung kahuripan kitu tah Mang Anteng. Gatuda Mang Anteng mudu nanggung jawaban kana katalengan ilemuran
hapanan pupuh lemuran memang mudu bingsa belaan ngejeng sanglametan wargana tina gangguan nindakan kajahatan. Mokona mah engke ngoge kumanganteng bakal dicaritakeun manjang lebaranana. Oge nu jadi mangpimpin teh kudu bener-bener tanggung jawaban supaya nu dingpimpinna ngarasa nyaman legreg. Enteng saukur jabatan mungkul nu disandang tapi ai gawena lengle eueuh buktina kitu. Kamanganteng teh satekah pola hayang ngabuktikeun ujung kakurangan manganteng sakieu buktina hayang utamakeun we kana tanggung jawab Bang Anteng salaku pumpuh ieu lemuran gitu. Kayaknya nu manjang lebaran mah di ngobrolkeun ku Bang Anteng mending eta mah urang tinggalkeun ieu patemperatan we. Rasanti jeung Sandika meh bareng arungeuk Rasanti nyarita. Nyari kitu mah urang ulang we ayeuna mamang. Urang ngariung deui di Pasanggarahan Darmayuda. Sabab engke sore urang teh bakal ngayakeun riungan jeung anggota-anggota anyar anu ngagabungkeun diri ka Darmayuda, Mang. Hayo tuh Mang Anteng, Kang Dika, urang ka Pasanggarahan. Geus kitu mah tiluanana terus aririt ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun aki rungking anu keur ngarasakeun kanyeri ngarasa hanyelu hatena. Sabab dirina teu mampu ngawujudkeun karep jeung kahayangna Nyai Sarikit si Pedang Hangit. Kitu kajadian anu lumangsung dina poe harita di kampung kahuripan. Saturkeun di tempat sejen baraya ieu nu disebut Dangyang Alas Karoban. Aya hiji pakampungan anu warga pangesina jumlahna ngan aya 50 urang. Tapi kayanana para warga eta kampung anu lelah kampung Karoban teh beda jeung jalma biasa kituna teh lantaran bibit buitna manusia anu kawin kasiluman. Nu aya di kampung Alas Karoban rada anggang di tempat imah para warga. Aya imah gede anu kabehanana dijieun tina kayu jati. Sedengkeun di jero imah harita katingali aya awewe ngora anu geulis rupa. Diuk dina kursi ukiran nu dijieun tina kayu jati. Eta awewe ngora anu geulis rupa teh sorana make siger. Nu ditaretes inten teh beda putih karaton we. Eta awewe geulis rupa teh taya lian ti Nyai Putri Karoban. Harita katingali di hareupeun Nyai Putri Karoban ejal manu keur diuk sila di handap anu lelah Trenggona jago Gunung Bromo minangka murid tunggalna Nyai Putri Karoban. Nyai Putri Karoban neuteup ka Trenggona bari terus nyarita. Trenggona, kula ngarasa suka jeung sugema sabab Andika geus ngabuktikeun diri bela satya kanu jadi guru geus hasil mawa Jakawanara manusia dina cirim wanara geus dibawa tur aya dina pangaruh panglumpuhan. Hartina karep kahayang deui kula geus kacumponan Trenggono. Trenggono jago Bromo anu bisa nyarita bahasa Sunda najan logat ti wetan masih keneh aya
malah kadang-kadang oge nyaritana sok dicampur dicaruk jeung basa ti tatar wetan. Harita neuteup ka Nyai Putih karoban bari terus nyarita. Cemoon Nyai Guru, ngabdi prantos nlaksanaken tugas anu sekumaha Mastina. Wis berhasil bawa si Jakawanara nganu ngayuna prantos di lebet kamar. Nganu ke ngayanana tos ento ngabayakeun. Ya tapi kula enteng acan terang durung weruh ngetak si Jakawanara teh. Embaja dikumahaken ku Nyai Guru gitu. Bisi Andika hayang nyaho. Eta si Jakawanara teh rek dijadikeun tumbal. Oh, rek dijadikan tumbal? Dijadikeun tumbal. Si Jakawanara bakal diarah dagingna keur tumbal. Nyaeta keur nyumponan atawa nyampurnakeun kakuatan ilmu dari kula. Dina mangsana pareng datang bulan purnama anu waktuna saukur 5 poe deui kumaha kahati Trenggono. Ya cemoon Nyai Guru jadina upami gitu mengetasi Jakawanara teh ya embaja dibinasakeun ta dina ngacara tumbal kesempurnaan Nyai Putih Karoban. Tapi kula ya Masih penasaran toh. Jadi penasaran jadina teh. Neon margina sing apa sebabne ya kodasi Jakawanara nganu jadi korbana gitu. Andika kudu ngarti Trenggono. Ku cara diri kula ngajahar daging jeung nginum getina si Jakawanara. Mangka sakabeh kakuatan jeung elmuna si Jakawanara bakal pindah ka diri kula. Nganung harti kakuatan ilmu kula nu disebut puputan Jayabuana bakal jadi sampurna. Malah diri kula bakal hirup abadi moal keuna kupati salila aya di pawenangan Trenggono. Comoon. Lealah. Yuk go ngaltos ngetano prantos dijelaskan. Seupami gitu mah ya kula bakal janten murid nganu ngiringan ya ora kena pati to. Sing ngelakoni urip ning dunya saiki gitu. Nyai Guru hebat tenan to. Kula merasa bahagia loh kagungan guru yang ngedak Nyai Putih Karoban gitu. Andika memang kudu ngalasa bahagia Trenggono. Sabab sangisna kakuatan ilmu puputan Jayabuana mangka manusia nu aya di alam dunia jeung makhluk nu aya di alam gaib moal aya anu mampu nandingan kakuatan ilmu puputan Jayabuana. Nyatana anu kacangking kudu dikula. Kitu diantarana obrolan Nyai Putih Karoban jeung Trenggono anu jadi murid tunggalna. Sedengkeun di tempat sejen nang bule anu kelempang neangan tempat alas Karoban sakumaha pituduhna puja Swarna harita nang bule keur ngambah ka salah sahiji lembur anu katelah kampung Balarante. Lantaran beuteung geus kukurubukan men tadi eusian nang bule ngadon teu heula di salah sahiji warung. Si ma warung habagiakeun nang bule anu geus juk dina bangku panjang anu aya di hareupeun eta warung.
Bagea ujang kasep Allah iyong kumaha arek kalas ujang teh atawa rek odek ngopi ujang atawa rek nyanet hungkul heuh murek kalas kumaha rek dijieunkeun alas dahana kasep abdi hoyong neda mak punten pangdamalkeun we alasna nyamannya sanguna mah tong agung teuing cekapan we mak tekedah mentung teuing bilih teu seep nya mah si ujang si kasep ani kayung-yun nya keur kasep teh mani dames nyalitana oge hampura we mama kasepnya puguh teu bisa nyalita anu lama mate ke urang yeun heula atuh alasnya nya kasep dina sajerning dahar harita si Mawarung ngajakan ngobrol kanang bule dina obrolan teh ku nang bule dijelaskeun yen manehna teh rek kadang yang alas karoban atuh ngadenge katerangan eta si ma teh siga anu kitu si Mawarung teh jadi kagetan terus nyarita ayeuna budak keneh kieu rek datang ka tempat rek naon atuh si ujang kasep teh nya datang ka tempat anu kitu nya hoyong telang we mah saleng bade milarian laratan pun bapa margi kengeng watos pun bapa teh aya nu mawa kadang yang alas karoban kitu mah rupi eta tempat teh tebih keneh ti dieu mah ari si kasep atuh pogoe ke ieu kampung baleran teh mah ujang tebih keneh jadi bapak si kasep teh aya nu mawa ka eta tempat itu aduh bahaya atuh kasep ujang bahaya upami ujang ke tempat eta mah entong boroning si ujang kasep anu masih kene budak ujang dalah sanajan jago jeung jawara ge moal aya nu waniun datang ka eta tempat ujang jadi ali ceuk mama si ujang geus entong neangan pi bahayaeun ujang abdi ngartos mak eta tempat teh ka eta ngabayakeun kanggo diri abdi tapi abdi kedah nulungan pun bapak mak sanu teu nyaah ka pun bapak anu janten tukang lantaran abdi aya dieu pawenangan mak janten abdi tegaduh di pilihan ibati kedah dongkape ka eta tempat mah margi hoyong nulungan pun bapak si Mawarung geus rek pok ngomong deui jadi teu tulus sabab ningali rentang-rentang aya nu laleumpang lalaki jeung awewe anu make baju dina warna jawara asamon si Mawarung anu ngemuka kaget terus ngomong lalaunan kanang bule aduh cilaka ujang kasep cilaka ieu mah ujang pasina oge eta si Jarawaja jeung si Jarawati ditirahku kimarunggi si cakar besi pupuh ieu lemur aduh moal bawa ujang kasep rek dikoredaskeun deui bebeunangan emak dina poe ieu teh ujang aduh kieu geuning ai jalma leutik mah ni siga ulah menyat pisan ya ujang nang bule neuteub ka si Mawarung anu harita